Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatihi wa yatarahamu bihi ibadul mu'minun wa bi'izzati wa qudratihi yartaji'uz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sugri alumni Rumaja 80 ikhati iman rahimakumullah. Nuhun sarehat mah sehat fisik kalih jasmani utami sehat tauhid, sehat jasad waruga utama sehat akidah. Muga-muga urang sadaya tetap ginuluran aya dina berkah rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dina durasi 10 menit sugan kurang atanapi leuwih tidinya barodong sono ye hayang babagi nasihat sugan jeung sugan ye nasihat teh aya manfaatna nya keur anu nganasehaten utama namangan kadenge ku sararea meureun kitu. Fadzakir in nafa'atiz dzikra eta rujukanana pangna urang kudu silih nasehatan. Sok nasehatan sabab nganasehat teh gede manfaatna. Boh keur anu nganasehatan tapi anu boga rasa dinasehatan. Nganasehatan teh lain ka jelema anu nasehataneun wungkul, ngelingan teh lain ka jelema anu teu eling. Tapi ngelingan keur jalma anu eling bisi kaburu teu eling. Sararea ayeuna mengpeung eling, mengpeung urang siap dinasehatan. Eta di antara eling teh. Jadi siap dinasehatan teh bagian tina sifat eling urang. Dalamun geus teu beunang dinasehatan mah geus teu eling hese deui dinasehatanana. Memeh ti guru bag meureunan dikawal heula silih kawal urang jeung urang. Sugri alumni Rumaja 80 ikhwatu iman rahimakumullah. Aya sabaraha kondisi anu urang kudu bisa ngawal dina kondisi eta. Kahiji pikiran urang, nu kadua letah, anu katilu rasa atanapi ego, rasa maneh, asa aing. Tete bagian-bagian tina anggota badan urang, boh fisik ataupun psikis anu ku urang kudu dijaga. Aya nasihat para ulama di antarana indama takunu wahidan saitir ala afkarik. Nalika anjeun keur nyorangan sok kadalikeun pikiran anjeun, otak anjeun. Wa indama takunu ma'an nas saitir ala lisanin. Nu kadua nalika urang keur rempug bareng aya di lingkungan ngalibatkeun anu lian, urang keur hoghag, adu renyom, adu hareupan gunem catur, musyawarah atanapi pacental-cental, empat mata, mangka kadalikeun letah anjeun sabab didinya letah sok liar. Anu katilu wa inda matakunu fi muskilatin saitir ala masyaira. Jeung nalika urang keur aya dina hiji urusan masalah anu mumet anu ceuk urang hese kadalikeun, ta eta nu kudu dikadalikeun teh. Teu aya nu hese sabenerna mah. Ngan urang boga rasa hese memeh yang hareupan anu hese eta. Jadi teu aya bahasa tidak semudah itu sabenerna, tapi sesulit apa. Tidak semudah itu mah identik jeung pesimis. Cenah naon geus boga rasa henteu gampil. Tapi nalika urang boga komitmen sesulit apa hartina hayang nyoba siga kumaha hesena. Sabab teu aya urusan anu hese. Lamun urang henteu ngahese maneh, tapi oge henteu nganggap enteng. Tapi eta nu enteng teh jadikeun kapanasaran. Naon anu berat teh jadikeun kapanasaran supaya jadi enteng. Jadi hartina urang optimis. Anu katilu mah wa inda matakunu fi muskilatin saitir ala masyair wa inda matahaqqun najah saitir ala gururik. Nalika urang keur aya dina urusan tadi teh sekadalikeun perasaan urang sarta
nalika urang tepi kana puncak sukses digjaya kadalikeun rasa maneh eta, rasa aing boga rasa leuwih tinulian, nganggap enteng kanulian, eta nu kudu dijaga diraksa. Urang sadaya dibekalan sifat-sifat eta anu ku urang kudu dikawal. Urang sok hese ngadalikeun pikiran nalika pikiran urang keur kosong, da memang pikiran kosong mah babari datang inspirasi anu goreng. Ayatna geus jelas fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dasarna eta Allah mere kereteg ka manusia teh ka hambana ku dua kereteg, al fujur at taqwa. Lamun teu katakwaan kadorhakaan, artina urang kudu bisa imbang, nyaimbangkeun perasaan eta balance. Nalika datang pikiran anu goreng, maka urang kudu nutup kagorengan eta ku cara ngimbanganana, ngagibegkeun diri, ngagaruwahkeun sorangan yen pikiran eta teh memang ulah kalalanjuan, ulah katuterusan. Artina geubat urang cengkat, lamun keur amek geuwat wudu, lamun keur aya kasusah geuwat urang cong nyembah ka Allah anu mere kasusah eta. Sabab Allah mere kasusah teh jeung solusina geuwat taqarrub diri ka Allah. Pikiran-pikiran anu datang teu puguh anu ngabongohan teh setan ngaliwatan, setan jin teh, surat An-Nas, alladzi waswisu fi sudurinas, ngahaja ngenag-ngenag mutak-mutak paling henteu hate urang anu keur balangah. Mangka carana iwalti ta'awwad billahi min syayatinil insi wal jinni, nasihat Rasul ka Abu Dzar, ulah kabongohan geuwat layanan makhluk anu ngagibeg-gibeg mutak-mutak hate urang teh ku cara urang malengos diri tina naon anu kumanehna dipigawe, nyaeta ngaburkeun konsentrasi diganti ku konsentrasi anu hade. Tah eta nu dimaksud yen manusia diilhaman ku ilham ku kareteg ka gorengan kajahatan teh diimbangan dilawan ku cara urang datang ka Allah sarta nerapkeun konsentrasi anu kadua, nyaeta konsentrasi katakwaan urang. Yen kareteg urang anu kosong teh teu aya tempat keur setan ngaretegkeun kagorengan ka urang. Lajeng nasihat ulama oge yen nalika urang keur kosong pikiran teh geuning diuningakeun ti payun kantos dibahas dina kalimat bitadabburil makna, biasakeun migawe perkara-perkara anu hade anu aya manfaatna. Artina salila ngalamun oge urang nalika urang keur nyorangan teu meunang, urang kosong pikiran. Eta di antara antisipasina. Jadi istirahat urang mah lain kosong pikiran, lain reureuh pedah gawe henteu gawe, awak henteu gerak. Tapi pikiran anu kosong eta ku ngotret sejumlah konsentrasi konsep-konsep anu hade. Komo keur para mubalig mah teu aya tempat anu kosong ka mana wae. Ini manehna kudu persiapan catatan kecil. Hiji waktu bakal aya papanggihan di jalan, nalika rek khutbah pisan kadang-kadang anu dadakan eta dijadikeun bahan konsep dadakan keur khutbah. Kudu geuwat dicatet, dituliskeun bisi kaburu poho deui, sabab nilai anu berharga nalika papanggihan dedengean tetempoan bakal jadi konsep anu berharga eta ku pola anu dadakan bisa diasupkeun dina konsep nu rek ditepikeun. Artina urang ulah ngantep diri urang aya dina kakosongan pikiran teh. Rekan rumaja 80 ihwati iman rahimakumullah. Tah ieu mah sadayana konsep para mubalig mangga taros Ustaz Lili guru urang sadaya di rumaja 80 ieu, Kang Sadiin Lukman, tuluy Aba Ilyas, Kang Ustaz Ucim sareng anu sanesna. Kalebat Kang Haji Rehan konsepna dina konsep sanajan ngadalil goreng tapi
dina konsep bisnis mah urang sararea tabe, urang runuk kabeh. Sanajan teu kabeh kabagean deui bab eta mah. Tempo aya hadiah mah tara kabagean sabah mah lah. Aturan Kang Lehan nuhun Kang Haji sehat mah sing sehat sadananya. Tah eta di antara nu kahiji, jadi nu kahiji mah nalika urang nyorangan nyepi diri, urang kadalikeun pikiran ulah nepi ka asup konsep-konsep anu datangna tina kareteg setan jin tadi. Malah geus nu kaduana mangke urang teraskeun hanca dina halakoh anu kadua, insyaallah ambu ibadah anu terus nikintil hayo nanyakeun abah iraha ngarekam deui gitu. Pan ayeuna maka jeung nanyakeun atuh deui. Tah tos sering saya ina sesi kahijina ke urang teraskeun dina sesi kaduana patali sareng kumaha ngadalikeun pikiran urang nalika urang aduh hareupan jeung nulian ngalibatkeun nulian. Tah ieu mah leuwih hese oge. Lain leuwih hese lah, henteu leuwih gampang. Eta keneh meureunnan. Jadi kudu saimbang lah. Tah ke urang bahas dina jirangan mubahasah kulsum subuh anu kadua sabada ieu. Hatur nuhun kana perhatosan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.